Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dari kelas 11 kedua. Kali ini saya akan menceritakan tentang Carpon Balat Betet. Kenalkan, nama Abdi Kakang. Abdi budak bidan di kota ke kampung. Mimiti ke kampung teh Abdi teu betah da teu aya batur. Kedua mingguna cicing di kampung Abdi kenalan jeung budak tetangga. Namina Aan. Abdi diajak ulin ku Aan ke lapangan di dinya. Abdi dikenalkan ke babaturan Aan nyaeta Aya Gilang, Jaka, sareng Deden, Abdi diajak main bola ku Aan jeung babaturna tos azan asar. Main bola nang gasan dilanjutkan ke wilungan de mancing lauk. Tos dugi di walungan Gilang Jaka sareng Aan langsung mancing. Teu lami mancing Aan saring Gilang langsung acup ka walungan da teu menang wae. Saentos eta memang laukna digogoma langsung wi Abdi. Aan Gilang laka sareng Deden langsung uli da tos menang laukna. Kancingna Abdi, Aan Gilang Jaka sareng Deden deh puntram. Lauk nu kamsari na mancing teh dek digoreng kumama na Aan antos asak weh laukna dibawa ke sawah jeung saukna dan dituakna dek di sawah. Tos dugi di sawah teh langsung ngampar heula sareng disampon heula saosna nada kantor tos weh taruang nepi kasep lauk sareng sagu nate. Saentos taruang langsung ngala kalapa da panas mah seger. Kalapa teh wawartos heula kanu gaduna nyaeta pamaman. tos 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 Botram Sereng ngala kalapa Abdi Aan Deden Jaka jeung Gilang langsung kaleweng dengala awi kanggo ngadamel gawang di lapangan. Tos 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 dugi di liwang maliran heula awi nu seuseup abi kuat tos. Aya awilna langsung diutur ke Deden di luar awi dibawa ke lapangan ku saudara gotong royong. Mengira waktu tos di lapangan dibagi-bagi aya nu ngagali tanahna ayu nuana oge anu masangkeun gawang. Tah lamun gotong royong mah nanaon ge jadi gancang. Saur Deden langsung ditambahi ku Jaka. Nya atuh sadayang ge lamun kabarengan mah pasti gampang jeung gancang tambal Jaka. Jadi lamun karulangan di sekolah bae atuh bebarengan cuk si Kakang bari sasarean. Abdi tos sabulan cicing di kampung jadi betah diboga sobat deket nyaeta Aan, Deden, Jaka jeung Gilang. Marene nate sok maturan Abdi ka sarua nepi ka gade nepi ka sukses. Aluran kudu tetep bebarengan hehe. Saur Gilang tuluy ditebal ku salera setuju kudu bari sarung banget nepi ka iraha ge mandek ka mana teh salaroya waweh tulun sakola beberapa empeng dadeket di bumi ke sekolah teh saancan ke sekolah di saramperan heula ku Jaka dan Jaka nu
pulbina di paling ujung. Miminta nyamper aan dulu nyamper Abdi, Gilang, Deden, tos disamparkan langsung weh ngabarin ke sekolah. Nah, sekian carpon pendek dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.